Geus atuh neng tong dicengcerikan wae geus kudu kumaha da geus kuduna kan bae cing jadi cengcelengan neng jeung si Aang kejaga di akhirat. Geningan ieu geus baralik kumaha ci si neng teh jadina? Heuh nya jadi nama dikuret we ceu da si nengna pendarahan tuluy. Nya cek urang oge bener ceu da budak maneh mah atuh tara nurut ka kolot di bejaan teh piraku keur hamil eueuh pantrangan peuting-peuting kaluar imah leuheung lamun make pangjagaan make bawang bodas make panglai pan cek budak maneh mah nu kitu teh mitos padahal pan cek kolot zaman baheula mah eta teh jang pangjaga dan nu hamil mah seungit ame teu dideuketan ku jurig geuningan geus kajadian kieu mah kaduhungnya. Keunya geus kumaha atuh ceu da geus kuduna meureun mata kieu oge geus kuduna ceu mata kajadian kieu oge ieu mah jang eunteung we jang budak maneh jang kahareupna pasti bakal hamil deui da sidik ngora keneh tuh tingali si Yuli budakna si Odah nurut ka kolot mah lungsur langsar we nepikeun ka ngalahirkeunna.